Assalamualaikum. Talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kaulan neangan 5 perkara, ternyata kapanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana, ternyata fawajadna kaula duha. Kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sapoe, 2 poe terus bae. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu sia atuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha. Eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna, ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting, tahajud. Begitu salat tahajud, Allah kula loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2, daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu. 2 bae. Sholli sunnat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah aku syaratna sareh heula. Syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat peuting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa soal salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, engke ketika diasupkeun ke jero kubur, masyaallah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang. Nanya Ki Basrudin nanya ke malaikat kok ieu cang amat? Oh ieu tahajud, masyaallah. Begitu Haji Pedi Paeh kan poek. Nyana nanya ke malaikat cenah caang, iraha maneh tahajud? Kula sok tahajud cenah ieu penting teh. Wal penting tahajud. Tahajud teh karena Allah apa karena karung? Kajahoan kan. Aya kerna-kernaan. Lillahi ta'ala, masyaallah. Lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt. Lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari 6 rakaat, wah 20 watt. Masyaallah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail, caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah Haji Pendi tahajud. Barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh koboan. Usolli fardhu subuh koboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Lah ieu
Syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ke surat kahfi. Rakaat kedua ti surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata. Eta si kubangun ngukur nanya heuh kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam bae nu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 naon gitu ngaranna setengah jam. Ku ari 30 juz cepet sabaraha jameun? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh berang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngancelok ka alam eta seperti kos kitu. Aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh. Oh kiamat lamun nu kos kitu. Anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah. Mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil. Atuh jangan mah nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Blon tah jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan maca Quran, maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Aya jelema talar Quran, setelah talar Quran ustad. Geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho nya bebeja ka kula kiai. Aduh cenah kula ieu talar Quran aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu. Quran poho cek cenah ieu. Ku kula rada dicarekan, talar deui. Awas ya lamun sampekeun ka paeh. Haju ieu Quran can katalar siksa kula. Hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh. Henteu kembali deui. Teu kudu dicaritakeun hadisna. Waktu langsung bae nyana balik ka mana alar deui Quran. Oh, dimulayan deui terus. Encan kaburu katalar maot. Jelema teh maot bae. Salat kubur di tukangan imah. Wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak. Nah, laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge? Pindahkeun. Geus kuburan maka ditu ka wakaf. Digali. Masyaallah. Eta awakna dampal eueuh dagingan. Engke bitis datang ka tuur aya. Tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan. Belah dieu eueuh dagingan, belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah. Eta hafizul Quran nu poho.
disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sarerea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah sengit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian tinggi naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokokna bisa kuku babe itu mah jero tanggung jawab guys pokoknya seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese nyaritakeunana seungit bae jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan ku kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu untuk lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu jaretakeun jakuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki ya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula oregana lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikanna geus mangpaatna ja nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa na cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji Qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah iya nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum wassadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa doa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tah itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 peuting puasa bae bukan lagi cabai rawit pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat pasang mazan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor dah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkeun Idqala Yusuf, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu jajan teh. Mana Kang Pendi mana? Jajan. Jangan keluar pede teh gorenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah. Nu kuari sering puasa. Eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah. Aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda datang ke surga. Aya anu lumpat plek. Aya anu lempang, aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya anu kakara ke salengka dua leka gejebur. Iya. Jalan ke gejebur bae. Bagus tadi awal. Aduh, keadaan ada kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can orang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya, hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis. Di jero kuburna kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, iya tiis daun tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu AC ceknya teh. Aduh ya kieu mah aya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ieu dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Yah tah bere. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena. Ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang ka Haji Pendi. Haji kula ti kamari can dahar. Salah saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hades ya datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nya geus kieu bae ya tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah ai jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Oh, siap. Atuh anu hayangkeun awewe kemudian nyana. Pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah. Lu asli nama kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya kuburi sirat kapanggih ku kisah kikil barki. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkan orang. Ketika orang jadi jelema sugi, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh. Ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu bahaya masjid ge anu datang haji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo Mang Haji Panderi tuh panjeun mah tuh atuh masyarakat geus beres
beres kabeh. Aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan. Coba nu sejen heula. Sejen heula beres. Leuwih duitna. Leuwih ieu mah haji kadegan duitna. Basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah, lamun tadi jelema mere kipas, ai prak di pondok papan kipas leungit. Barang diteliti. Barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah, laporan ka kula Kiai kumaha cenah naon. Abatur makan jariah kipas, ieu mah ku Haji Pendi can dicokot. Atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung. Enggeus. Tah ieu si Hade ya, si Hade. Nomor kaopat baca Quran, jang soal munkar nakir, jelas tambah kisah kikil balki. Nomor kaopat ka tilu, nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa. Puasa urang teu kuat sedekahna. Tiis bakalna di jero kubur teh. Urang loba sedekah teh. Ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis. Nanya urang ka malaikat teh titisan ieu kipas. Aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin. Masyaallah. Ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu. Bo pohara jasa. Ieu tiis pohara amat. Kahandap-handap tiis. Ieu keramik masjid. Ya Allah ya Rabbi. Geunaheun jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim. Kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras. Ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar. Kiamat, ba'ats udang ti kubur, berangkat kabeh ka mahsyar. Padon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas par. Engke mangan sakieu satangtung. Panas. Aya nu kesang teh liput, aya nu kesang datang ka mata, nu kesang datang ka irung, nu kesang datang ka sungut, nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing. Panas. Tah, engke aya anu seuseurean we, batur mah kapanasan nya mah kieu, malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we sakieu. Sia nayakeun rokok di akhirat, pabrik geus areueuh. Emang enon tenang. Batur kepanasan ku iman teu cak sapanas dan teu ceuk. Tenang. Ya Allah ya Rabbi ku geunaheun. Horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh. Ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna. Talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar. Ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud, tina ulah pati resep kana dunia. Tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai ge resep desa kana dunia. Wahara. Nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep.